Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok abdi di kelompok bahasa Sunda bade ngenalkeun nami-namina. Abdi di kelompok bahasa Sunda anu temana tentang 17 Agustusan. Nami abdi di Kiswani Permana. Nami abdi Manguna. Nami abdi Anisana Saputri. Nami abdi Patricia Riu Pasaribu. Nami abdi Rizika. Kami abdi Rangga Giri Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kasadayana satancana abdi pribados ngaturkeun nuhun kanutos datang ke acara rapat ieu. Ayeuna bade ngabahas kanggo 17 Agustusan. Aya bade masihan saran? Lamun cek abdi mah acarana balap karung jeung futsal weh. Abdi bade nambihan kanggo lomba panjat pinang sareng mangkudu kumaha. Ayo, siapa lagi? Saur abdi mah eta masih kirang keneh lombana. 3. Abdi mah nambihan lomba sendok kaleci sareng kabel mandi. Nya mumun. Sakirana semuanya anggaranna. Sakirana anggaran teh 10 juta. Kirang atawa leuwih jeung eta teh. Saur abdi mah seueur teuing. 3. Cekap atuh ari sakitu mah apanan kan nyewa tenda, sound system sareng hadiah-hadiahna. Saur abdi mah kirang apaan jangan nyewa sound system jeung teh mahal. Cekap atuh ari 10 Sunda mah. 3. Cekap atuh ari 10 juta mah. Kira-kira anggaranna nyandak di mana? Pan biasa ka bumi warga orang nuhunkeun partisipasina ti warga. Sarang milarian sponsor ke perusahaan-perusahaan anu aya di daerah Karawang. 3. Apaan di Karawang teh aya loba perusahaan-perusahaan. Tah, di dieu sugan aya rencangan anu digawe dinya terus aya nu bade meuli saran teh dikeun sponsorna. 3. Kumaha lamun abdi minta sponsor KPT ABC kabeneran di dinya aya terencangan abdi. 3. Sok upami lamun aya nu bade nambihan Gimana sih lu? sok upami anu bade aya nambihan deui masihan saran. Saran abdi mah kumaha lamun milarian sponsor ka PT Tenggo. Kabeneran imah bumi abdi cakeut sareng PT eta. Oh nyantos, ayeuna saha nu rek bade ngadamel proposalna? Nyantos abdi we nu ngadamelna. 3. Jadi kesimpulanana proposal teh dijieunkeun ku Cia. Terus anu bade acara anu bade diadakeun teh lomba futsal, balap karung, panjat pinang, mam kerupuk, sarang sepeda hias. Terus anu bade ngajukeun proposalna Rizka, Anissa Nasa, sareng Mae Guna. Terus anu bade nyewa panggung sareng sound system sagalana nyaeta Rangga. Terus dana anu bade dianggo sekitar 10 juta kirang lebih. Dana 10 juta eta teh di masyarakat sareng sponsor. Kumaha satuju teu? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok abdi bade ngenalkeun Ayo atuh.